hiji we RT eun bolong. Anjing. Goblok modal. Ini teh cai teh asa gararing. Ieu euy di tempat motor. Anu mendek itu belah mananya euy. Orang teh anjing. Dia ngalirna mana oh ka dieu anjing pendet itu malah ngalir orang pendet kunaon mendetna beuyeuk kitu lah teka pendet oh gobog jauh ngalir ke bawah itu mah loba tai misalnya di saung aja mah ini teh icing tepung kieu ngandir cai ya sugan ngandir ka kaler dengan aing ngalir kieu mangareun anjing bisa modal disolokan oh sok modal disolokan soalnya dia paling dialirkeun ingat baroga WC malah rotolean disolokan sore nah bocor teh anjing kayak gitu dialirkeun ke aing jadi penet ke aing goblok anjing buka dewe ya belok orang tadi hari sekali sini anjing ngarat di film goblok anjing di aing kayak nengit ka dieu cai na ge can ngalir ka dieu goblok anjing anjing kaduhung aing kumaha pacul anjing ararat teh kumaha heula goblok nah gitu lah udah ngalir-ngalirna beri ngadaguan barudak anjing gue bolong deui, ada teh atuh ka dieu. Coba bolong kieu.
Di ibu mah kali bukan dari mana. Mau teh dulu. Si anjing gede di pondok ini tuh. Oh, belum gila masa ini. Lagi ngalir ka dia tuh di pondok mah. Lah, mau balik deh. Anjing ngalir kan kita balik banyak untuk kartun deui. Bung hajar sang ngocor. Tah, balik euy. Ngangkat deui balik. Kemana sih masih anjing? Barang hakan apa sih goblok sih? Ada jamu gitu. Tuh, tentang kurinting. Yang dompet itu di sawah ini. Sawah malah dompet. Kok belajar nih? Mantap tuh gue yang dipakai dulu. Oh, sudah jauh yang dipakai ini. Sudah yang dipakai. Ngocor. Ini dipendat apa? Mananya, euy? Oh. Gak ada guna motor. Oi. Tah, ini mah ngalir ka dieu euy. Tah, ngalir euy, eta mah euy. Ngalir euy. Ngalir euy, ayeuna mah euy. Ih, urang ka itu ah. Tang tingali. Lah anjing geus bolong deui we, goblok mau balik di sawah. Dah. Ini pendak coba bateuing bolong teh. Hing bocor mah nya euy. Cai geus mendekat tuh. Orang tang di kali itu ah. Cuma di warung. Itu dia. Sorry kan si anjing kalempek tuh. Kemana? Emang hiji we ka RT eun bolong. Anjing. Goblok modal.